Hmm, Alhamdulillah ya kandangnya rapi, oi. Tinggal neangan, mbaknya. Ayo ngomong ketang. Oi kemisnya, oi. Ayo tukang be masuk kue rebo. Mati ya. Oh, si Brandy nusuk nyahun. Tukang ternak murah mah. Ayo kita di mana, oi? Cikera canggilikan lah. Itu kira mijakeun ya euy. Hayang geus 2 tahun nih nungguan. Da teger deh lauk teh mah kumaha euy. Teu tanaon anu ngambang euy. Koneng bari. Lauk naon eta nu koneng ya? Aduh, ieu modal mah teu kontrol kieu. Kakara ge nago geus ngurusut. Ieu mah batingakan seblak juga nama. Hidup ini tidak tahu harus kemana. Tapi jika bertanya kepada ranting daun yang bergoyang, mungkin aku sudah gila. Harus kemana kaki ini melangkah lagi? Kemana sih ya Bren di lempeng kokoleongan gitu? Aku pun tak tahu lah. Kaki ini terasa ringan untuk melangkah. Anjing, kesurupan naon sih abe atau ngomong jadi bahasa Indo gitu? Gue aing bingung lah nyoy ke mana ya aing tujuan teh kamari. Kayak ke mana ya? Aing kerenan maneh pan beo, ek nanyakeun ieu ya. Non teh, ieu nu sok jualan embe nu murah di mana ya? Nyaon ya? Embe lah. Kapan di pasar gelo bambe mah? Siapa pan enak poe kemis. Hari nangan embe mah kudu poe rebo, poe kemis cenah. Asa nama di si Bojek lain loba mah. Cing heula coang WA, coang ajaran. Nuntanyakeun. Ulah ting di WA, gila. Ayo we cong ka mana anter yuk. Pan sok eueuh aya kieu mah nyosok ka mana? Mentak di WA heula ge ku aing. Ieu na kumaha teh anak lauk di mau kieu euy naon eta anjing. Curiga euy. Beres aduh. Ya gayungna kemana euy ning eueuh. Si Joni ngina nempokeun tai kuat di pelong gitu. Jon, naik naon eta nempo tai kuat di pelong gitu. Mang Bojek. Wah. Mana keur modal heuh anjing da paingan koneng eta sugan teh anak lauk. Murah anjing. Sama Jon, gua aing keur modal di dieu, modal muncut. Meureun laletik. Eta mah tai Jon, lain anak lauk ieu, tai. Hanas atoh aing sugan teh anak lauk we loba. Pijahkeuneun. Aing kitu mah balik atuh mah aing lah. Bau. Ujung Jon. Bari nage nginaon atuh aing keur modal di tungguan sama. Gua bau modal mah. Tapi euy Om Beh. Enggak balik heula aing. Aduh. Mah beo. Aing ngabales teu itu Mang Bojek. Nyaho lagi gerak ke heula jeung nuduh heula kana HP. Tuh. Ngabalas ya Chan. Ini tuh lah daguan heula sakedeung. Emang maneh ngawe anak kumaha? Mun di lapisan atuh ngabalesna, gua maneh mana di hutang hawa teh. Jadi kana hutang atuh sia mah. Panaikeun embe aing teh. Oh eta. Bukan aing mah ngawe anak di hutang padahal di lapisan ngabalesna. Ucang tungguan lah. Sabar. Lah itu. Ger. Jon. Tadi gerak ka dieu kedeung. Naon ieu? Kumaha ieu? Eta aya nu bagi-bagi duit. Mana gerak buat? Iya, Jon nanya. Hari di ditu di dieu ka ditu sabaraha kah? Sabar cik. Kucrut. Suga teh bener aing mah. Iya, buru-buru ya ke imah mulang. Mana terusan sa? Pisan. Betul teh. Jadi pasti pada apa mah? Ya. Enak isi BO ngawe. Ya nih pun udah euy. Masalah kan. Coba embe mah. Mana hayangna jalu apa danten beo. Dipersiapkan embena harga murah. Sip. Tah dulu lah yo. Ngabalas tah. Cenah butuh jalu atau danten cenah. Butuh jalu gitu Bren, bejakeun boga dana orang 2 juta. Hiji wae. Heeh. Kagok pisan tuh. Geus bejakeun we butuh jalu gitu.
butuh jaluk cenah mang hiji mah lah aya dana 2 juta. Sip, Geus tingtunggan. menunggu deh. bedana 2 juta. Oh, iya tuh. Aya ya, anu harga 2 juta. Kau deket Pangandaran. Kayaknya langsung dibawa yang bena. Langsung kan tinggal mau ke kanang embe. Yan, aya pencairan. Tah dulu tah. Cenah. Aya cenah embe mah tah hiji. Code cenah deket di tuh Pangandaran meureun. Pengeluaran itu dulu tuh. Heeh. Oh iya tuh. Aya meureun ka aing kieu mah saeutik. Oke gampang. Terus sampai kamu. Lanjut jak atuh. Jalur gua tuh. Ngomong aya nu ek meuli. Ayo gawat yuk. Aduh, euy. Ya sayang medol deui. Gawat yuk kudu ditalikeun heula. Aduh. Cing heula aing hayang modal. Ya pengeluaran itu. Oh, meureun. Mana zamannya? Tungguannya tuh. Terus kan datang udah. Ah, leuheung euy geus rapih modal mah. Ah. Geuning ge embe. Ah. Heueuh ieu mah tinggal taina. Weh, ayo teh euy. Si Joni baru boga nembe kan? Heeh, teu nyangka boga nembe. Kira mulina ya, ada satu boga ieu. Berarti mah Meureun teh mah embe eta meureun nang nyolong. nyam nolong tuh. Batur kita kerjaan kemana ya? Gua mah heueuh keur muruhkeun. Kan ieu Mang Bojek lapisan cenah rek ka dieu. Gua jam 11 puting dulu tuh puting urang. Maya ditungguan harus semper kena. Tungguannya tuh si orang indit kita datang. Masuk gitu. Aduh, kemana tuh ieu embe aing mah? Coba 2 jutaan eta hargana. Aduh, kemana tuh ieu aing mah embe? Hai, Bren. Sian nempo embe? Embe. Heueuh, Kumaha? anu bodas semua berintik. Kita lihat ke tambang konek. Heueuh, Tadi teh si Jun teh mau embe. etan mek dijual ka sia teh etan bena. Heueuh. Ayo tuh. Aku juga sebenarnya suka sama kamu, tapi bohong. Thank you.